Ke mana? Masjid. Masjid. Iya. Dibuatin terehnya nya tuh paretos kieu bisa. Iya. Jalan hungkul di kampung Cesakia tuh. Assalamualaikum. Ayolah orang jalan-jalan sorenya saat hujan, cuacanya sedikit berkabut tuh. Tapi indahnya aya naon teh eta teh. Mencek bahasa gaulna mah sunset, cek orang di Malayung. Tuh. Kieu di dieu mah da. Tah urang ka dieu deui. Tuh. Adem nama pedaweun. Hei. Oh. Si baliur motor mah alhamdulillah. Jalan atas saya mah kapungkur mah di deta daledok tah pali di deta. Kacida. Gaya aya ieu layung. Tah urang ngalengkah ka pali dia salit. Rawasnya ditinggalian nama hejo. Rawaseun pokona mah. Tuh. Aduh. Tiis we deui, tiis Ciliherang panon ngan tiis sagala rupana jeung dompet-dompet oge tiis. Tiiseun. Duh hampura rada gugurubugan ku sabelah ieu teh nyepengana euy. Jalan mah alhamdulillah aya mah, tapi teu sadayana kitu. Saaya-ayana titinggalian di dieu. Bosen cenah kontena diburuan wae bae lah. Da keluar negara ka mana wegah. Can hayang fokus mantena euy masih kene pabeulit jeung gawe di sawah. Tapi lumayan ya. Tuh aya si Akang keur naon tuh. Halo bro. Jumna itu bisa jauh lah HP-na butut kudu diganti ku ieu iPhone anu 75 nya kitu we lah intina mah wilujeng sonten.